Para mitra sadaya aya keneh kitu zaman ayeuna jelema tarung parebut gelung dan nu digelungna geus teu aya. Terus teu aya nu digelungna ge aya para wargi. Mangga di bilang nu digelung nya dina waktos ieu perayaan Hari Kartini, Hari Ibu, biasana aya para mitra kitu nya. Hari Ibu, Hari Kartini, hari-hari nu aya patula patali sareng istri atau kewanitaan. Eta sok aya nganggo kabaya, nganggo gelung para mitra, ieu atuh nganggo sinjang di lamban. Kitu nya para wargi yang nganggo gelung para mitra janten zaman baheula ieu para wargi da ieu mah cenah moalnya jelema cenah tarung perebut gelung da gelungna ge tos teu araya ieu mah namina ge dongeng zaman baheula. Hari baheula para mitra istri nu anu hebring ge anu gelungna kumaha. Aduh gelungna kitu geus pasti ulah cenah kitu para wargi. Itu para wargi nu pinter digelung dah pasti para mitra sadaya. Tah kitu para wargi aya paripasan yeuna para wargi sadaya di mana istri tos ngudar gelung artinya tos sadrah kitu nya. Kersa ditikah ku aja deh. Istri tos ngudar gelung. Para mitra sadaya mangga atuh dongeng judul Tarung Perebut Gelung karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-8 Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Perebut Gelung. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang. Ayeuna teh nincak bagian ka-8. Para mitra kaum dangu, dongeng parantos dugi kanalika Suranta nuju tarung sareng si Juin. Si Juin budak ngora namung asak jejehan kitu. Luang teh datangna ti papada urang, teu kolot teu budak, aya hade mah kudu diturut. Model Juin, budak ngora tapi asak jejehan, leuleus jejer liat tali. Landung kandungan lair aisan cenah kitu para mitra. Sagal rupa rengkak paripolah aya paripaos dibeuweung diutahkeun kitu. Di emut heula dah sepuh urang kapungkur ge sering nyebutkeun cenah kade barudak sing asak-asaknya ngejo bising tutung tambagana. Bikudu asak-asaknya nampo bising kaduhung akhirna. Sedang geus kaduhung di akhir pan cilaka kitu para wargi. Teu aya nu kaduhung ti heula kitu. Mangga urang teraskeun hanca dongengna. Mugi-mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Tetabiheun kana sae atuh ieu mah hiburan-hiburan we sayana lah. Sayana. Hatur lumayan sebatkeun ge hatur lumayan. Para mitra kaum dangu, janten dongeng ieu teh mung sakadar karangan, henteu ngagamarkeun carios Juin anu aya ayeuna teu aya nu lain kanami. Sanes. Sanes ngagamarkeun carios Mang Suranta, sanes. Ieu mah namina ge dongeng, janten bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten sanes dihaja. Dan namina ge dongeng, ai dongeng teh aku Mang Jaya ge disebatkeun di hade-hade sangkan sae, di alus-alus sangkan payus, di reka-reka malarasiga. Mangga para wargi carios nyambung judulna Tarung Perebut Gelung urang teraskeun kasugri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sabrut Suranta muru bari bedogna ngolebat rek nyabat beuheung. Krak sakiceup bedog Suranta ditadah ku awi hawur. Jeleng Juin luncat ka beulah katuhu meh bareng jeung malikna Suranta. Nu harita teu micin waktu Suranta nyusul tepus, nyabatkeun bedogna nyasar ti handap bari ngareundeuk. Siap cilepung Juin ngajaul. Sedang tungtung awi hawur teu kanyahoan ngulawit ka gigir. Kalawan ngahanca kana tarang. Pretak. Suranta daek teu daek ngagoak bari ngajarig jeug semulieur. Suranta keur jajarig jegan teh teu dibere kasempatan pisan ku Juin. Juin nyeureudeg deui tujuan rek notog dada Suranta ku tungtung awi hawur anu geus nyolocos nampeunaker. Tapi Suranta cukup seukeut reretna mireungeuh tungtung awi hawur geus nampeu teh gentak ngadoyongkeun awakna. Jeleng luncat ka beulah kenca atuh Juin kawalahan. Manehna ti totolonyong kabawa ku rosa-rosana rek notogkeun tungtung haur. Kilek Juin malik meh bareng pisan jeung Suranta. Kalawan bedog Suranta teu antepan nyasar di handap rek ngabajeg suku Juin. Tapi Juin ge sanajan kasebut budak keneh dina karanci geusana mah teu eleh siak
Teu eleh kesit, sakilat manehna luncat ka luhur. Bareng jeung kitu tungtung awi haur ngabanting pigelang leungeunna. Dek, rejet Suranta ngrejet. Samalah bedogna ngaceleng leungit andelan manehanana. Ngarogo tuluy unur-unuran. Sabab Juin geus sadia rek notogkeun congo haur. Montong unur-unuran Suranta geurarawat ye tungtung haurna ku anjeun ye. Ciat. Ceuk Juin nyebrut bari ngaluarkeun sora pangrentag kana hate kalawan. Congo haur geus nyolocos lempengan beuteung. Ngan orok kaya Suranta ge teu eleh rikat gentak luncat ka sisi. Bareng jeung kitu suku nu kenca teu cicingeun nojer kalawan teu mis deui. Ngajejek kana taktak. Jari jeug Juin ngajari jeug awina ngacung. Kilak Suranta malik sakiceup kabireung. Kekemplong Juin molongpong. Atuh puguh Suranta meni asa ngeunah-ngeunaker. Ngabistelkeun siku kenca kana awakna bari dongko. Cenah. Ku waktu ieu Juin ngaharekeng semu seueul da puguh siku Suranta asup kana kekemplong. Kuat ka ngadang heak siga nu berat ka tukang pluk awi haurna murad. Waktu Juin keur ngadang heak teh disusul tepus Suranta ngirimkeun deui jurusna. Nu teu bisa katolak deui ku Juin cedak keuna pisan kana palebah dadana. Dayagdag Juin da dayagdagan. Jeleng Suranta luncat ka hareup maksudna rek ngajejak beungeut. Tapi hanya kal ku waktu ieu serangan Suranta gagal. Sabab Juin rikat newak suku. Kep, ned, suku Suranta dicentok. Curalit, pedeg. Suranta tibebeut kawas nangka asak murag tina tangkana. Ngageblug. Korejat Suranta ngorejat tapi tekung si Jung. Nangtung sabab Juin. Teu eleh babar manehanana nyikat gado Suranta ku dampa suku. Cebrot, aduh. Suranta leungit. Apara mitra dina tangtungan kolot. Manehna ngagoak nyebutkeun aduh. Bari awak ngajungkel, jeleng Juin luncat. Kahareup cebrod suku na ngabintih deui kana beungeut. Meneran pisan kana cukang irung. Puguh ku waktu ieu Suranta rada ripuh oge. Irungna boborot ku getih. Tapi sakitu mah kawilang kuat manehna ngorejat deui nangtung. Maksudna rek males. Ngan hanya kal kaapesan dirina geus tumempel. Harita kakara oge korejat. Geus dipiheulaan manten Juin muterkeun awak. Kalawan nongtak sampleh ka meja. Ned lenggak Suranta ngalengak. Keur kitu dadana dihanca ku pigelang leungeun katuhu. Deg. Gelegek Suranta uta. Panoan burileng buburilengan. Siga numulan leungeun duanana ngaleper sedeng Juin harita. Mino deui tapi teu kungsi pek. Sabab Juin ngarasa risi inggis nu jadi lawan nepi ka hanteuna terus perlaya. Nu mata harita Suranta dilesotkeun. Geblug harita. Suranta ngageblug ngarengkol sisi solokan. Beungeut geuneuk irung getihan jaba baju jeung calana kalotor. Bitis raraget kana cucuk Ali Musa geus kitu macul ku Juin ditinggalkeun ngagedig balik deui teu mirosea ka urut lawan. Harita para mitra waktu geus nyedak kawanci asar. Jaba langit kasakuriling angkeup pinuh ku pihujaneun. Domba ting berele hayang nyaratu. Hayam ting garapak anu kadapur anu kana paranye. Matak pikapusing nu boga. Contona harita saurang awewe gawena kutuk gendeng bari saralak sirilik, kawas anu teu geunah cicing. Si horeng pamajikan Suranta katelah biinyo, manehanana ambak-ambakan, dumeh salakina geus burit can balik keneh, mana can boga jukut, mangkaning domba geus ting berele. Duh ampun eta si babalak, si babalak hayam meni teu daek ngajar dong pisanya. Piraku ari kudu dipalengpeng mah naman ku aing. Babalak domba reang jabacan boga jukut tuluy ka mana jorna aki-aki teh kawas nu teu gableg uruseun pisannya. Nyaritakeun moal lila tapi blengles wayah kieu jabarek hujan. Can mantong keneh. Dasar aki-aki japilus, aki-aki babarenyen si baduul teh sia. Moal ngadonna geunah mah geunah galeuh kitu jeung si Rana Butut. Kamari ge nyaritakeun rek ngaladaun kawung, buktina mah ngadon uplek we ngobrol jeung si Kartobi. Ngobrolkeun urusan Rana. Keun si arek datangan ku aing. Suga nyampak di ditu. Lamun aya teh mah komo bari kapanggihkeun ngobrol paduduaan geus moal asa-asa diwejek sia duadana ge jeung awewe burungna ku aing. Cek biiyo ku kulutus sorangan bari boga timuru goreng. Kanu jadi salaki ongkohan biiyo ge nya geus kolot teu boleh galak timuru kanu jadi salaki. Reketek biiyo digelung heula terus menerkeun samping jangkungna. Sedengkeun awak mah para mitra. Ukur make kutang geus rerenyah, jut biiyo turun tuluy ngiciprit. Nu maksud rek nempo salakina bisi keur ngobrol jeung Rana katelah Katmira Rana geus kolot. Waktu biieuh keur ngemprid leumpang gok paamprok jeung sobat salakina katelah Kartobi. Reg biieuh ngarendeg, ngarandeg siga nu ngahaja megat jajalan.
sarta miheulaan nanya di barung kubudi kuraweud hasil. Obi, teu manggihan akina barudak? Cek Bi Iyoh bari mencerong kana beungeut Kartobi. Nanyakeun Suranda yo. Nya nanyakeun saha deui atuh barina oge. Teh mal Bi Iyoh meuni tegeug. Oh, sugan teh nanyakeun kuring maneh teh, cek Kartobi bari seuri. Teu aya kulaan di dieu mah nanyakeun nu lain hakna. Aya teu manggihan akina barudak Obi. Bi Iyoh rada juba jebi tuluy nanyakeun salakina. Barakah poe mah ti isuk-isuk ge can panggih euy. Jeung irung-irungna acan yo. Eta ka mana sugan atuh? Ye, si Bungkreng moal nanyakeun ari nyaho indit nama atuh. Teuing teu panggih jeung kuring mah. Nu bener Obi. Daek di sunatan deui ku Iyoh lamun kuring panggih jeung Suranta. Si burung siang adori tadi sunatan ku aing. Nah ka mana mantog datu aki-aki bentengok teh nya. Mana can gableg jukut mana rek hujan deui. Kun bae Iyoh beger meureun, cek Kartobi panyoa. Meunang we di dagor tarang nama ku halu. Keunak ditayang sakala sikat mirah. Sirana monyong teh. Hehe, saha rana monyong teh Iyoh? Kartobi seuring ngahehe. Pura-pura sidik kamamut di dinya. Jeung si aki-aki bentengok teh saruana. Pada-pada teu cereug. Aing mah. Oh, lamun Suranda aya di ditu rek di kumaha? Dibajak we duanana malah terus dibobajet tuh man. Oh, dibobajet naonana dompet lepetna. Nyaho si Kartobi geus kali geura balik barina ge. Cek Bi Iyoh. Bari ngaleos. Kitu deui Kartobi balik. Harita Bi Iyoh ngajugjug ka imah Katmirah Randakolot. Kabeneran ai tepi kaburuan imah Katmirah. Katingali pantona nutup kitu deui jandelana narutup. Atuh geus rek we timuru Iyoh mah salakina keur guyer jeung Katmirah Randakolot. Geus moal salah deui aki-aki bentengok teh keur guyer mere jeung si Randa Butut. Da imah pantona jeung jandelana narutup. Keun sia dibajak ku aing maduanana. Pirah ku aing rek eleh ku pantar si Katmirah nu geus peot kitu. Cek gerentes hate Bi Iyoh. Boga kayakinan yen Suranta salakina keur aya di jero. Kalacat Bi Iyoh unggah terus ngagegero bari ngagegedor panto. Katmirah? Katmirah kaluar si Randa Butut. Sok kaluar si montong alayana lalaki batur barina oge. Cek Bi Iyoh meuni teh sirikna awong-awongan. Tapi nu digegero mah teu kadenge batuk-batuk acan. Tina kitu Bi Iyoh beuki nafsu ngagegero deui. Katmirah kaluar sia. Montong pura-pura teu ngadenge barina oge. Sok bantu buka pantona. Pokna deui tapi weleh eueuh nu nemalan-nemalan acan. Ku ayana kitu ngan cebrod Bi Iyoh najong panto satarikna. Aduh, ameng cokor aing mun asa potong. Bi Iyoh ngajerete. Karasa suku nyeri malah tuluy jejurung kunungan. Keur kitu torojol Katmirah balik ti tampian. Geuning aya acek geus lila acek. Kunaon ingkluk-ingklukan eta kacugak? Cek Katmirah bari mencrong kana suku Bi Iyoh. Ari maneh kunaon digegero sababaraha kali? Mun itu nemalan-nemalan Katmirah bonge kitu? Cek Bi Iyoh ngadon ngambek. Ari ece. Saha nu ngagegero da pugu kuring matas balik ti tampian? Lamun aya di imah mah pirah ku kuring teu ditemalan. Eta aya naon atuh meuni matak rareuwas teuing? Cek Katmirah rada kaget. Nu matak rek nanyakeun salaki urang aya di dieu. Aya ka dieu iraha ti kamari kitu nempo irung-irungna acan jeung ulah sok nanyakeun ka kuring atuh cek Iyoh. Da kuring mah lain tukang ngampihan lalaki. Cek Katmirah siga nu keheul budina kuraweud. Tara sote ayeuna da kamari ieu mah kanyahoan salaki kuring. Jeung si Kartobi di dieu. Nya sanajan kamari ieu ge kuring mah teu ngala teu ngonang eta mah nariatna sorangan malah teu disinghareupan singweran acan. Heueuh saruana lah cek Bi Iyoh bari ngaleos. Sedeng dina leumpangna rada ingkluk-ingklukan urut najong panto teh. Para mitra sadaya, harita Bi Iyoh kebatrek neang ka sawah. Bari saja jalan kukulutus sorangan, hate tetep timuruan ka Katmirah dume eta Suranta. Sok minang ungah ka imahna. Tekung silila Bi Iyoh geus tepi ka sawah, regeureun deukeut saung tuluy rarat-reret ningalian salakina, tapi eleh. Nya anya ngadorakakeun pisan aki-aki teh. Da di si Katmirah eueuh, di sawah eueuh, ka mana jorna cenah nya. Mangkana geus nyadak kaburit jabacan boga jukut deui. Kaeng teh lamun papantogan teh heug babakalan heula mangaritkeun. Moal kajang Salimah kitu dumeh nyarita. Rek menta duit keur ngaramet mino. Nya sugan ka ditu lah. Cek gerentes Bi Iyoh. Bari ngaleos rek balik deui barang tepi ka lebak kadenge sora nu gegerungan. Ana di teang ka lebak gebeg Bi Iyoh ngagebeg. Sabab salakina kasampa keur sosongkolan sisi solokan pakaian jerblong. Atuh sirikna Bi Iyoh nyampeurkeun. Sarta nanya semu geumpeur. La ilaha illallah. Kunaon maneh teh Kang Suranta? Alah. Karasa deui lieur jeung eta irung getihan. Yeuh,
Kang Suranta eling teh, cing pot nyebut istighfar kadinya ya, Kang Suranta. Cek Biioh bari ngagebig-gebig awak salakina. Tapi Suranta teu nemalan ukul ngareret bari nyabakan dada. Taksiran karasa keneh urut dibanting ku Juin, pok Ioh nanya deui. Kang Suranta ya, kaduga nangtung. Lamun kaduga gancang urang balik bising hujan. Pokna deui. Tapi Suranta ukur gogodeg. Taksiran teu kaduga nangtung acan. Atuh kukayan kitu Biioh teu mikirkeun kana naon-naon ngan berebet we lumpat. Maksud rek ngabejaan Salim sabab ceuk timuruna pasti salakina aya nu nyiksa. Teu kungsi setengah jam Biioh geus tepi kabeneran Salim harita. Nyampak aya keur ngobrol jeung murid-muridna opatan. Sedeng nu dipake obrolan ku manehna lintang ngabadamikeun rek neangan deui Nyi Darsi. Aduh Agus, gancang itu mangna taeun, taeun Agus gancang Agus. Cek Biioh sadatang-datang teh hari beus-beus bari teu puguh ka hartina. Malah ngengenyang leungeun Salim, puguh we. Sararea pada kaget ningali pola Biioh matak pikareuwase. Keke heula Biioh. Aya naon ieu teh mun asa geumpeur teu pupuguh geuning. Pok nyarita nu baleg atuh. Bari tenang ngarah ka hartiku kuring. Cek Salim rada ngepeskeun leungeun anu keur dicekelan ku Biioh. Itu mangna eta taeun. Ngagogog ngagoler di sawah. Gancang Agus tulungan bising mangna terus panok umur. Irungna getihan irungna. Cek Biioh nyaritana tetep kurang tatag. Eta kunaon cenah, labuh eta bagelut. Lu kateuing da nyampakeun ngagoler bari gegerungan deukeut sawah Agus. Cing Ki Jagra, adawi pangneanggadkeun kali doi sakalian bawa ka dieu. Cek Salim marentah ka ganekna kalawan teu hararese. Ki Adnawi jeung Ki Jagra katut muridna Salim duaan, arinit dibarengan ku Biioh. Nu teu kacaturkeun di jalana Suranta diparayang ku tiluan. Dibawa ka imahna Salim, goledag dikedengkeun dina babalean. Beungeut gareuneuk irung getihan keneh ngucur, pakaian teu puguh rupa. Harita Suranta padananya can bisa nemalan ukur panon we rarat-reret bari nyabakan dada. Anggeus diinuman kakara rada sadar bisa nyebutkeun aduh. Bang Suranta, inget henteu ha? Salim nanya bari neuteup kana beungeut Suranta. Eling, tema Suranta teu pati tatag. Cing lamun nya eling ge saya, cek Salim bari nepak kana tak-tak Ki Jagra. Red Suranta ngareret sarta nemalan. Admayi pokna kerep. Mana si Admayi? Si Admayi mah kamari geus ditunung ku kuring, mantog ka lemburna. Ieu mah Ki Jagra da ieu deui saje. Cek Salim bari nepak kana dada sorangan. Eta mah Juin, tema Suranta ingetanna ka Juin. Nutas tarung jeung manehanana, pok murid Salim katerasi lum nyarita. Ye, moal kasandingan mah kitu ti sasak beusi kilanceuk. Saha pola bahasa sasak beusi teh atuh. Rada sanget kawas di leuwih dalem Cimanuk teh. Lebakeun kampung Nangrang geuning. Bah, lain kasandingan. Kudu disasak beusi maklum. Pasti tas gelut atawa labuh dumeh manehna sok boga panyakit lieur teh. Nya Agus, mangna teh boga panyakit lieur, ceuk batur mah disebutna teh panyakit 7 kuriling cenah kitu. Bare oge kungsi lieur ku ibi di santongan. Ramo leungeun 3 siki anu dibilang ku manehna teh majakeun 7 cenah kitu. Cing tulungan atuh Agus da moal hade. Mangna sina kieu wae mangkaning di imah eueuh sasaha. Barudak incu bibi tiluan ngarenong di girang. Jaba sakieu geus buri teh can boga jukut salamar-lamar acan. Doma ti tadi geus beberelean we. Jaba hayam tinggal apa ka dapur. Cek Biioh ngarasa hariwang kudu jadi salaki can sadar bener. Cing gadieun cai teh jiga Jagra. Cek Salim nitah nyodorkeun cai dina bekong. Cek ku Salim ditampanan tuluy bibirna gegereyeman taksiran keur mapatkeun elmuna ditojokeun kana cai. Telila leguk diuyup terus diburakeun kana beungeut Suranta. Nu dadak sakala Suranta nyebutkeun ampun terus nguniang hudang. Aduh. Geuning mah aya di dieu, usaha dibawa ka dieu jeung Salim. Cek Suranta ku ayeuna mah bener-bener geus sadarna. Kapan dibarawa ku Ki Jagra jeung Ki Adnawi katut silum. Eta kunaon atuh Mang Suranta teh? Meni matak pikareuwaseun batur beurin oge. Cek Salim tumanya. Geus kitu mah barabat ku Suranta dicaritakeun. Ti mimiti init ka sawah nepi ka terus tarung jeung ngaran si Juin. Budak jajaka urang weda. Samalah make di embohan keur ngabohong sagala majarkeun si Juin nangtang ka urang Pasir Jambe. Sok padahal Juin mah teu ngomong kitu. Eta mah jijienan Suranta we. Nu dipalar hayang aya nu mangmaleskeun tina perkala ereh tarung. Para mitra da ieu maradukeun sok maradukeun nya.
Aya we atuh Mang Suranta kolot-kolot hayo jika budak leutik. Manasina budak atuh sok maradukeun ai kolot nu tua atuh pantes maradukeun. Mangga ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu. Sakumaha nu kauninga. Harita Mang Suranta ngadoni. Maradukeun majarkeun cenah Juin nangtang Kasalim puguh we ningang Kasalim nu babari kapangaruhan. Tur boga sifat babari ngageutah bawang ujug-ujug ngentap we hatena panas. Kurang ajar manusia make kuku kitu sagala kawas gableg ilmu stalebug we. Pantar kumaha manusana Suranta? Pentil kae nih jang. Aduh. Dilamun kira-kira lamun di dieu mah pantar si Admayi pangawakan pergel. Tema surat mah bari nyusutan irung kutungtung baju kampret anu saroe. Eta ku manusia pentil kitu kuat ngajobrak Suranta. Pira ku silaing teu kieu kuat onaman mah ngayonan beunceuk. Era atuh kutangtungan geus nyedak ka aki-aki. Keurna nahaun mah mau bedog teu bisa narok tarang batur onaman mah. Ukur pikeun aksi we nyoran bedog panjang teh nya. Cek Salim rada ngagelendeng ka Suranta bari nyebutkeun ngaran kawas kasasama. Padahal Suranta umurna geus ampir kana 60 tahun. Lain teu kuat ngayonan ngan mang teh dibongohan ti tukang Agus. Tema Suranta. Ngabohong kitu sote mung apes jeung ngarasa era kudunungan. Kungsi di ayonan harita ugu we samalah sababaraha kali ku mang dihancana oge. Nganya kitu sabot mang ngarawel bedog nu murag teu kanyawan si wawajak teh ngabanting dadak pawi haur. Geus kitu ngabanting sirah mang ti tukang bari katamah-tamah. Suku mang ngadonti ku dawat kana jalami garing. Geus kitu teh berengbeng manehna mabur samalah make jeung kukubuk sagala nangtang ka urang dieu. Pokna teh lamun bener-bener urang dia butuh ku cai keur ka sawah susu ngaran si Juin di weda cenah kitu. Da lamun teu mabur mah harita ge dihanca di kumang teh aduh. Cek Suranta ayeuna pinter ngabako. Puguh hate Salim tamah panas aya caritaan kitu ti Suranta. Kurang ajar mangkeluk teh. Eta anak saha cenah Suranta? Cek Salim. Ajalah. Di barungku beungeut semugeuna. Kateuing anak sahasana mah da teu kungsi nanyakeun ka tamah jelema anyar pinanggih Agus. Geus rupa-rupa teh api cacapekeun. Urusan kepentingan sorangan can hasil lain hayo aya manusia gede sungut. Sarua we jeung ngarekeun ka kejeup apu ka aing. Moal nu nyebut-nyebut si Kalong mah kitu, nu mawa kabur si Darsi. Cing Ki Anawi isukan meuy paluruh ka ditu ngaran si Juin kitu. Bari mau barudak ti dieu. Lamun kapanggih jeung si wawalakna bawa ka dieu. Dewek hayang nyaho cecentrungna bisiknya eta nu mau kabur si Darsi nu ngakukeun si Kalong teh. Geus segera balik ka ditu Suranta. Cek Salim mere pancen ka ganekna. Kala wanita balik ka Suranta nu teu hararese deui. Harita Suranta jeung pamajikanana pamitan barari. Caturkeun isukna kira-kira wanci haneut moyan. Ki Adnawi jeung murid-muridna Salim tujuan. Harita teh geus arinit ti imah maksud jeung tujuan rek ngalaksanakeun sakumaha pancen ti Salim. Kudu newak ngaranjuin nu tarung jeung Suranta kamari. Canggeus tepi ka sisi lembur reg Ki Adnawi jeung pangiringna areureun. Bari ngariuhan hanapeun tangka juara sisi solokan. Red Ki Adnawi ngararat reret siga nu nitenan sabudeur madhab. Lembur naon itu disebut wada teh euy? Sabab deuk mah san apa euy ka wada teh? Cek Ki Adnawi nanyakeun ka Sain. Kateuing kuring ge da sarua can nyaho. Coba-coba we urang. Urang kalembur itu tuh suganya nu ngaran si Juin aya di lemurna. Tema Sain ngajak init deui. Dewek aya tujuan ka dinya euy ngan keheula. Heuh urang nanyakeun ka budak nu keur ka dieu. Sugana manehna wawuheun jeung nu ngaran si Juin kitu. Cek Ki Adnawi. Bari mencrong ka saurang budak lalaki nu pi umureunna kurang leuwih 11 tahun, keur leumpang mapai galengan bari ngajingjing botol siga rek meuli minyak ka warung. Sanggeus rada deukeut baturna Ki Adnawi nu keur cari ngogo. Hanapeun tangka juar temeh bareng carengkat. Kalawanting palencrong ka budak lalaki. Nu rek ditanya ku Ki Adnawi. Sanggeus deukeut nu kira-kira 2 meter deui pok Ki Adnawi nanya leuleuy. Rek ka mana jang meuni siga nu rurusuhan kitu geuning? Pokna bari mencerong beungeut budak. Ka warung meuli minyak lantung, temal budak lalaki nyebutkeun. Rek meuli minyak lantung lamun basa di urang mah minyak tanah. Waduh. Ujang teh ti lemur weda teh kitu? Cek Adnawi nyelo. Nya geuning mang apa ka urang weda? Ari mang di mana? Temalna budak ngaku urang weda. Kalawan malik tumanya ka Ki Adnawi. Atuh Ki Adnawi samemeh ngajawab teh ngareret heula ka Sain.
Oh tidinya mang mati pasir jambe nyaita rek aya tanyakeun ka Ujang ari Juin aya Adnawi nyelok deui ka budak teuing atuh awu kuring mah tema budak rada kuraweun piraku ka Panjuin teh di lemur wedas salemur jeung Ujang sing salemur jeung kuing da teu awu jeung ngaran Juin mah aya ge ngaran Jumsin tukang lahang lain Jumsin tapi Juin nah teu awu kumaha jeung ditu mah da eueuh ngaran Juin atuh eueuh ngaran Juin teh Juan teh Juin pokona mah cek budak keukeuh nyebutkeun teu bawuh bari ngaleos ngan teu kebat sabab ku Admayi adi pegatan ye ulah sok diajar ngabohong Ujang sok bejakeun di mana imana si Juin engke ku mamang dibere keur jajan tah duitna ye cek Adnawi bari nemongkeun duit di palar budak daek ngabejakeun masing dibere duit ge teu nyaho da uing atuh lamun Ujang teu daek ngabejakeun ku mamang diculik ke baik maning mana ngabejakeun imah si Juin jeung diculik Ki Adnawi nyingsieunan nah atuh ari nyarita kitu ai berengbeng budak lumpat da tukang bari cocorowokan nyebutkeun aya culik cek budak tulung-tulungan ari katamah-tamah ku Ki Adnawi jeung pada baturna nu genepan di arudang sedeng budak lumpat beuki tarik jeung cocorowokan mata pika hariwangi para mitra sadaya harita budak tulung-tulungan ari katamah-tamah ku Ki Adnawi jeung sapada baturna nu genepan di arudan. Sedang budak lumpatna beuki tarik bari cocorowokan matak pika hariwangi. Puguh we masyarakat di eta lembur babakuna mah kaum lalaki meuni teu sirikna jelung-jeleng laluncatan. Ti imahna masing-masing bari ting corowok silih bejaan aya culik sakumaha caritaan ti budak. Sabagian barudak nu keur arulin jeung nu keur marandi di tampian katut kaum awewe pada baru peting buriak. Lalumpatan baralika imahna pada sieun beunang ku culik. Kero saurang lalaki nyebut ngakasebut kokolot lembur katelah Bang Omod, bapana Juin harita teh para mitra sadaya nyarita. Oi, kepung aya culik kepung. Awas barudak ulah sina kalaluar euy, kepung aya culik. Cek Bah Omod cocorowokan. Si horeng budak nu diudag ku Ki Admayi jeung sabaturna teh adina Juin anakna keneh Bah Omod. Harita adina Juin nyebutkeun teu wawuh ka ngaran Juin geus boga rasa pasti nu nyakeun lanceukna teh norek nganararewak. Nu matak harita adina Juin lumpat bari nyebutkeun aya culik. Ngadenge parentah kitu ti Bah Omod masyarakat eta lembur meuni teu sirikna sabadogna. Bari ting beretak ti mana ningker Ki Adnawi jeung sapada batur anu harita geus dilingkung sisi kebon anu kakara dipacut. Kilek Ki Adnawi jeung baturna genepan tiluan. Pahapunten, jeung baturna genepan ting laliuk samalah Ki Adnawi mah. Meuni teu sirikna muter ngareretan jalma nu ningker aya kana welasna urang. Kalawan saurang eueuh nu lemor. Di antarana aya nu mawedog, aya nu kampak, balincong, halu jeung sabangsana ti eta pikeun nyiksa nu disebut culik teh. Puguh we sakedapan mah Ki Adnawi jeung baturna rareubas. Jeung bararingung kumaha pipetaeun. Sabab dilingkung ku puluhna urang, tapi kareuwas jeung kabingung Ki Adnawi ukur sakedapan. Akhirna boga maksud kari kumaha behna tibatan kudu serabongkokan kitu bae mah. Tong boroning kakara ditingker sanajan waktu jojoh patutunggalan silih alapati ge can pernah bobole. Sigana kajeun ngajoprak di pakalangan tibatan bobole sacara kitu bae. Hayo euy kepung euy urang kepuh wakul buaya mangap euy culik teh ceuk Bah Omod. Nitah ka tetangga ngarurug Ki Adnawi jeung baturna genepan. Kekelanan Ki Baraya kelanan aya naon ieu teh? Teu pupuguh ngadon ngalingkung kieu ningkar kuring cek Ki Adnawi bari mencerong kana beungeut Bah Omod. Wah montong pura-pura si gajah mau balik si lain make nyebutkeun teu pupuguh sagala dikira ceuli dewek bonge kana sora nu jadi coyo ieu anak cocorobokan aya culik bari dibabari ku ilaing geus sidik ilaing rek nyulik anak dewek make nanyakeun saha nitah nyulik budak teh ha ye seke heula saha nu rek nyulik teh saha. Alah montong nanyakeun saha sia. Geus sidik sia rek nyulik anak dewek deuleu. Dewek mah rek aya tanyakeun ka budak nu bieu tapi budakna ngadon lumpat bari nyebutkeun aya culik. Temal Ki Adnawi. Memangnya eta ge keur Ki Adnawi mah bener. Lain maksud rek nyulik ngan ukur nyingsieunan. Geus kitu pok anakna Bah Omod ngomong bari nyekelan kana leungeun. Betul kata bapak si jelema eta rek nyulik ka Ujang. Asal mah nanyakeun itu Kang Jumsin. Pokna nu tadi rek nyebutkeun ngaran lanceukna nu katelah Juin. Ku sabab budak terus rasa dilegotkeun nyebut Jumsin. Lain nanyakeun Jumsin, kuring mah nanyakeun Juin. Nanyakeun saha? Pangjang teh nanyakeun si Juin.
nyajuin urang wada tema Ki Adnawi aya naon perlu nanyakeun si Juin teh perlunya hoe pokona mah kuring nanyakeun nah eta di dieu ngaran budak teh ngaran si Juin rek narewak si Juin si lain teh dewek geus nyaho kana maksud jeung tujuan si lain dan tu si lain komplotan ngaran si Suranta nu kamari kung si Jojo Patutunggalan jeung anak dewek tina perkara anak dewek majarkeun tukang menetan cocoran cai kana kotakan sawah nu digarap ku balak si Suranta sok padahal manehna tukang hawak kana cai jeung tukang nyegetan galengan batur hanya kal waktasna seep